jangan lupa sobrek channel Dadang PX. Subrek teh naon? Teuing bukan subrek ya itu teh Nah pokoknya mah babar mah di mana wae termasuk di Dadang PX, jadi subrek Dadang PX. Ya, cuma dikenalkannya kuburan. Kurang dikenalkeun. Barudak mah ayeuna mah nyahoan teh geuning calana di gorobongan Iya, ya. bener. Borolio tuh urang ka ditu. Pan urang mah kawe. Awewe di samping, baheula mah make kabaya, make tiung, atawa anu pritiungkeun zaman aing mah baheula. Iya, cobain. Aing kabawakeun ayeuna mah pot make kulo. Modernisasi, Mak. Ari modern kudu tahu. Gitu. Mak, nyoba dia kana Beres aing tadi panggulaan di handap. Lapang. Gulaan itu. Oh. Tadi mah dari gulaan, Mak. Oh, siapa kitu bawain kan dia di beredahan. Nah, yang bakso eta, bakso Oh, urang. berat tuh. Tuh, Urat nadi. jadi berat aret. Jadi barudak teh kadang-kadang dina bahasa cek mate kieu nya. Namun nyebut naon mate ka pertanyaan. Namunnya cenah. Isi mah anak sorangan, teh nyahoan anak sorangan. Nyebutkeun lain punten. Wah, namun teh jangan kata abang teh. Abang kata apa deh? Apa? Mama eta teh bahasa naon? Peunteuk. Peunteuk. Beungeut, pan pameunteuk. Mah ieu pameunteuk teh naon? Beungeut sia teh ieu. Muka. Tah bahasa Sunda teh loba katana, loba artina ceuk mah. Lamun bahasa Indonesia mah hiji. Mukanya mah. Muka. Tapi bahasa Sunda mah ya Allah. Aya beungeut, aya rarai, mah kan biasa wae mah nya. Pameunteuk. Aya damir. Nya, gitu. Masing-masing. Tapi pasti Indonesia mah panjang hiji muka nya muka hungkul gitu mata kurang mah Sunda mah mata kurang tapi lestarikan euy Sunda teh bener mah setuju eta mah pakaianana bodina bidak adatna jang budak-budak urang teh ayeuna pot ampun musnah sok ayeuna mah kieu we dina naon dina seni sok seni mah hayu hei tes goblok eta barat kayak enak tapi jeung ieu tah ieu pencak silat sok geura Pencak silat. Mak Kan Mama. hayang dia aja sorangan teh mah mah pencak silat lamun ka ditu teh aja mau bisa percaya pasti bisa mah wabah ngawinna ge bener ada genangan suara kali kitu mah kan ieu pencak silat ya silat mah baheula diri aki mah buka pembukaan ya malah make boga bageula mah rombongan layung kencana dicapai di kabupaten ayahnya urang mah pernah oge masih aya na tah keur emak boga saksi ka papa ka Hayden nya keur ka papa si bule tah make boga eta berhubung emak teh ngangka Singapura dan kan itu kan ieu dibawa ku papa pan eueuh mama meureun teu ieu jadi teu jalan gitu baru teh pan dana meureun panggil gitu tah bukan dua rambangan teh kumaha eta teuing ka mana ka gonggong lagi eueuh padahal pusaka eta mah atuh kedah ditilusuri deui mah eta mah tah eta teh bangsa dilestarikeun deui mah tah ieu teh aya emak teh tarolah meureunan sifat teman-teman emak aya Kang Jujun mata aya teh kan emak teh Kang Jujun ayeuna teh jadi anu seueur emak teh di Kang Jujun ayeuna teh jadi disebutkan meureunan pangbaheula memimpin layung kencana teh nya Ibu Eka Kartika memang meureunan Jujun aya di eureuna dirinya tapi lu layung Kartika teh masih aya layung kencana teh ya tangga ada ya Tukang genang lagi buat akhirnya ke saya. Regenerasinya tak aya tah enggak ada pan mana tuh bangkit teu bangkit ke insyaallah mage lamun aya mah kayaknya anu baru dah kumpul insyaallah kumaha kayak gede eta are kumaha sambil emak berjalan emak teh hayang gede kitu nya hayang ngumpulkeun deui aslina seni urang gitu. Setuju, Mak. Seni urang teh gitu. Loh, kita kalau wow bujet. Tok orang bari tumut tambah beragam. Pas kamari teh nih. Heeh.
Aing ketika gua tinggal tuh kacau si goblok. Para ungu. Memperkenalkan deui mah. Eta. Kali generasi nu ayeuna katurunan orang Sunda, seni jeung budaya Sunda teh kumaha carana kudu dilestarikeun deui. Eta. Namana kewajibanna teh nyaeta urang-urang kieu eureun mah. Nya mah kolot keneh. Aku kudu bikin Kadang- kamu dulu ke budak. Bener mah. Budak mau nyahun Den. Bener mah. Itu mau nyahun. Kadang-kadang dikit kieu mah lamun sok egois sorangan mah egois bahasa zaman ayeuna mah nya emang egois lah. Lamun ku bahasa egois abdi ge kadang sok nyarios kieu mah. Heuh budak ayeuna mah udah karesep kana seni-seni anu timbunan urang teh nya mah. Tapi dipikir deui mah eta mah egois, tapi lamun dipikir deui heuh da rek di mana nyaho da kurang teu dikenalkeun. Nya mah terus mah. Nah, itu dibereskeun. insyaallah mah satuju mah ieu teh deui mah. Kudu digeuingkeun deui. Oh, ayo jeung Komo di daerah Pajampangan ternyata kan nya. Pajampangan Masih keneh ieu lah, masih keneh ieu mah. masih itu loba dipoto Ya. ya sampai gitu. Abdi ge gaduh keneh mah di dieu ngabina perguruan macan bodas. Mau bodas betul. Lainnya masih ieu mah masih jalan. Kan memang dina kesenian pencaksilat tungkul mah. Lokasina di pojok Nangka dipimpin ku Abah Edi. Aduh. Eta binaan abdi mah. Syukur. Masih aya lah. Tapi kayak menggaduh ka hobi unggul mah ari tiasa mah henteu gitu. Sama mau oke ukur bisa ke kalau ukur. Aing mau minta ka batu tak bener mau ka bisa. Tapi nu tadi teh ada mah abdi kadongkapan mah teh ecek paribahasa mah asa ka gunturan madu ka urugan minyan. Asa kabuka deui lamun mah kapungkur cenah gaduh naon gaduh paguruan naon namanya teh padepongan mayung kencana da santeun anu mah saalit ageungna di hoyong meureun napak tilas ka mah kumaha sih awal mula ieu teh gitu mah hayong kitu tah mah insyaallah abdi ingin sumping sareng Pak Bos Burhan kan ka ditu hayong silaturahmi Kan kieu ieu teh potong heula Den. Makanya potongna kieu sabab baheula mah. Orang gampang ka dia. Cicing. Aya keur bakabaan kieu. Ka dia. Jauh-jauh. Mana di aya. Itu air raya kieu. Jauh-jauh ka Aing dia. ge no teu diutulnya teu utang di jalan. Oh, naon di Jepang? Oh, itu. Dia teh dibuka heula ikatan make helm. Oh. Jadi heula. Terus Jadi aki emak ngedegeunana aki emak teh aya teh di Cidolong. Da pan nenek udah meninggalnya. Terus dibangku emak. Terus kitu teh emak pas salikahan ka itu ka dia. Jadi abah ge di ditu di Cidolong ayana teh. Tah teh abah mimpin memang abah di ditu. Masih keneh. Malah sarambangan jenang emak ge di ditu. Masih keneh aya. Masih kan di Cidolong. Insyaallah ke aya lamun emak aya waktu panjang umur, urang ka itu jeung deui. Siap. Siap Urang ka itu jeung deui urang ka itu. Bapak mah aki emak eta mah ti leutik diurusna ku aki. Mah jeung ini minta ku eta. Engke lamun pek menana Coba kayak gua ya, naon ieu teh? Tah, Mak, saya mah. Ieu teh saling kenal ka kolot. Gitu. Ciroy ka kolot teh gitu, datang-datang teh lain sama naon. Si kaganggu. Itu kan mah kurang ini kurang kan itu malah bapak mah jigana dipanggilkeun gitu malah emak teh hayang kieu hayang tepika dibawa di tan eta kan guru eta aki Kurang pakaulan aya di ditu mah. Karsa lengkah dua lengkah mah. nah gitu Kan hayang dian ku emak. Dian ku emak. Abdi bade nutulkeun emak. ya segitu bisa naon Bener Pak. Abdi dibangutulkeun pasti emak ilmuna turun ka abdi gitu. boga mama teh boga naon bisa lagi mama sampai ka buhulan boga batu dikeuman ku gelas-gelasnya di mana kebetulan diinum kan lancar kalau bengul di dia teh Cara tadi di mobil ngebenggul. Di mobilnya ngebenggul. Itu tadi. Ya Allah. Lain di Jepang mau naon dia? temuan aing mau beuteuh di ka dieu yang di aing di ditu tamu adalah babu nya ya tamu adalah babu adalah tamu ini kan ka dieu mah
Ijo aing mah, ijo aing ka gitu. Nah, adalah babu. Babu teh seperti naon kan teh? Jamos. Oh, tamu teh adalah babu. Badega, mah badega. Kayak di sorangan, daang ya jo sorangan. Ya, tapi aing tadi mah kudu paraman. Ya licin lah Kudu dibabuan mah. Kan dia mah inu. Aing ini beneran ka incu gitu. Udah katulang zaman, udah tepika paeh kesenian urang. Ulah bangkit gede. Soalnya dina Sunda ge ayeuna urang geus bangkit. Di mana-mana ayeuna model siapa? Nu ngomongin emak teh? Dedi, Kang Dedi. Kicara, Kang Sule, nya seperti Anton, Ohang, kan mah ke Bandung. Atos mah eta. Tanggal 2 tanggal 3 mah itu. Teh arek ngatakeun di Sunda. Iya. Gitu. Jadi ulah ketika ieu teh lah ulah kali di kubatur gitu. Ulah mah di Sunda meureunnan. Babangusan kieu da Sunda. Nya, da ulah lamun teh diceblagan kieu mana anu nu sarikeun. Itu ngomong Sunda itu lingkungan Sunda dulu. Kayaknya sudah. Kali itu baru. Gue ngomong, cuma belum mau ya belum deh. Nah, tengah hati. Gak aja malu ada. gitu tuh Lui. Dia mau komo. Si Abang. Pintarnya si Abang gitu. Dia nama sekarang ini. Ini sakit tadi kan. Ini si Abang itu kuat. Kan mama dilihatnya tuh si Abang. Jadi mama nggak tahu channel. Nah teh nanti sebutnya teh. Nah, bukan nggak tahu lah channel naon itu dia mama apa teh konten nih hungkul. Jadi Abang gitu. Caprak teh pokoknya mah. Orang caprak ya ini mah gitu. Tuh iya, apa nama Admina abang jadi abang Abang. Gara-gara si bolehnya kan goblok nama. Biar aing dia tadi hareureun jadi si aing teh digebrak komo. Tapi jadi. Da awal nama teh apa teh temanya? Nyawa-nyawa ada anak konten nya. kan awal nama di TikTok. Itu awal nama mah tadi dia tipuan. Ayo bandara masa dulu ngangkat si bule. Emak. Gitu. Ayo ngangkat bule. Tapi nu muncul emak. Tapi muncul itu sama. Iya. Muncul. Jadi tahu di sate kunaon dia pernah jadi apa emak ayo loba itu ka emak teh kakek ditanya channel emak teh abang mau kumaha ki naon channel naon gitu abang teu ngarti mama gitu. Acan pokoknya mama kieu bikin ngerti masalah mah gitu we di napa bikin surprise teh geuningan. Yang nama Heureuy anu teu menang ku emak dilarang ku emak dihareuyan mah teh ngadat gitu asalna mah. Ya memang anu sok ngetrend emang heureuyan mah. Oh Jadi batu anyar panganten tadi mah heureuyan mah. Gitu. Jadinya. Gitu. Masalah da heureuyan. Itu teh lain atuh nyari lain niat iya Pak. Kena mah heureuy. Kita mikir ceuli jadi gitu. Ya Allah ya Rabbi, mati tadi dikabul itu Gusti. Ya Allah ya Rabbi, mama bener-bener nuhun kita bisa masuk mah bisa nuhunkeun tepung kabeh ijo-ijo emak. Bisa nuhun makot warana mujeng mararane ya Allah ya Rabbi, muji syukur ka Allah mak. Loba dulur, loba anak, loba incu di mana-mana ka emak. Iya. Itu bener eta anu berarti Allah emak teh. Gara-gara dadang digiringkeun ka itu tapi kapan aing dibawa ka dieu dadang berenang ku Allah teh geus skenario Allah berenang lain sengaja urang-urang pan berenang Nya, Mak. ngimpi make aya pemberandagan kieu geus rasa buat make wow jeung itu wow jeung ieu itu aya anu bilang Allah mah teh nyahonya rahasia Allah mah kitu tah Skenario Allah mah eta skenario Allah bisa ditepungkeun. Di loba raya di mana-mana mah. Di Saudi di mana gini ngaku ka mah hayang papangi jeung mah kan eta. Rame deui coba macam aya nu di Belanda, anu di Riyadh, Bahrain segala. di Inggris, di Indonesia kubu meureun itu. Kayak aing di ditu mah. Kubu meureun. Asal
betul udah buan berangkat apa kemarin di betul walaupun jadi komen namanya cenati dia ayah inung aing jenaya jadi da tadi nama pernah papangan jeung barudak lagi di dia meureun henteu oh kan ieu kabeh oh ka dieu oge oh ada ieu kabeh oge bangsa gitu hana naon Tibet, Ibrai, Adimo, Paul, Riz, Morgan, kali Rome, kali Dadang PX. Subrek teh naon? Teuing bukan subrek ya itu teh Nah pokoknya mah babar mah aya di mana wae termasuk di Dadang PX jadi subrek Dadang PX.